Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut bersama-sama. Inilah persembahan dari upacara adat Lengser Hafi Owesia, persembahan dari Wibawa Sunda Parahyangan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Muji syukur kanu agung, mugia diaping dijaring tinekanan pamaksadan, disungsung malarahayu diburu payung pangagung. Kebagjaan mangka tetap mangka langgeng kenging rahmat tiang agung. Hasamung sajorelat lir ibarat kilat, rai poe datang minggu, rai minggu datang bulan, rai bulan gulung tahun. Kiwari cunduk waktu anu tangtu, datang mangsa nu waluya. Gelar pangbagea mapag dikawitan. Kalungkeun mangleka deudeuh siloka talining asih nu kungsi mengkakna rasa nyambuang nalelembutan kiwari geus
tamu undangan terhormat. Ya. Dan sesaat lagi kita akan mempersembahkan tarian dari Sanggar Wibawa Sunda Parahyangan. Baik hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, kita sambut bersama-sama. Ini dia. Sanggar Wibawa Sunda Parahyangan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Aya riwayat lahir babasaan Galagar Odeng jadi palar jadi tuladun pikeun hirup kaharupna ngagalagar ngabahu raksa ngawangun babarengan tahta raja pikeun rahayatna ku karya anu nyata. Hirup sabangsa surti hirup sanageri urang ngahiji jeung leutik urang ngamulyakeun hina urang nguatkeun lemah urang mintrakeun bodoh urang ngabeungharkeun ka kalangsara. Sang Prabu Wastukancana Raja Galuh Perseka sewana Sang Sri Paduka Raja Galuh nu perseka nu jadi lambang negeri lain mau lain
kerajaan Kiwari. Gening kalakah papurincai, gening kalakah diaradu, pakirang-kirang tampian. Dedeh teing lemah cai Kiwari, kan masih kena dijajah kudina sorangan. Jaga persatuan, jaga kesatuan, jaga sabebetan, urang wangun negara babarengan. Nyuhunkeun emprakna emprak. Sakituna kapihatur disimkuring sapara kanca Sanggar Seni Wibawa Sunda Berahyangan gawe bareng sareng PSSP Jawa Barat. Sejak amitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.